sabar anu ridho tur anu ikhlas tos pasti pangidina ngajalankeun hirupna di pikawalas dikasih ku Gusti anu maha welas jeung asih hirup urang gerusaha namun wahai kepunan sabarilah kerukunan kamu Tuhan hirup narangkeuna jaga urang sayana itu lamun digawean ulah sok aya guru-guru nyata ngabukti ngabahana kudu alus mulus ngaraya lalaunan ulat jeung tekun karangkeun tanggung laksana segala urang sorang aya gelas sok hajat ayeuna lamun hirup menyalahan anu sasabar anu ridho nur anu ikhlas tos pasti pamidina ngajalankeun hirupna di pikawelas dikasih ku Gusti anu maha welas jeung asih hirup urang keusaha namun wahai
kekunan sabari rahagan kenyongkunan kabutuhan hidup harangkana jaga baga berurang surah sanyana itu lamun digawean sok hayang buru nyata ngabukti ngabahana kudu alus mulus ngereyeut lalamunan ulet jeung geheutun ngarangkeneun rangtung kahareupkeun laksana sagalana urang sorang sagalana